Carita Nabi ayana di lembur ibu inangna Halimah jenenganana Sa'diyah ngaran lemburna Rama Nabi kacaturkeun pupus nakacarioskeun waktos Nabi dibobotkeun dua sasi kaunggulkeun barang kaopat tauna Rasul dicandak ibuna Zaroh ka maqam Abdullah di abwa negeri Madinah saparantosna ziarah telami lajengna mulih nuju dina perjalanan Raden Aminah nyecepan parantos tiris karaos bari nangis jeung nyarios urang reureuh heula bae sabab Umi atos capek tina onta lajeng turun dina lebah gunung Huzun lajeng anjeunana nyuksruk Rasul disiraheun calik cuma limbah cisocana sedih ninggali umina saurna Raden Aminah hei anak Umi nu deudeuh Umi teu kuat ku sedih lamun ngantunkeun anjeun teh bari anjeunna ngusapan ka Rasul dina siraheun Rasul nangis diciuman heula bari diurukan hei anak Umi parantos ngandung ngalahirkeun jeung ngurus tamplokeun kabeh kanyaah ka anjeun nu dipisih sedih anjeun buah hate Umi anjeun kembang soca Umi anjeun hidup sing tawakal nalika Umi tos wangsul lain Umi henteu berat ka anjeun tetep nyarapat ngaran Umi moal pegat nepi ka poe kiamat salajengna Rasulullah ka Umi anjeunna nyuuh saurna Raden Aminah Umi kamaotos tere lajeng ngaluarkeun nafas Rasulullah segruk nangis.
inna ilaihi roji'una. Raden Aminah tos ngantun di luhureun Gunung Huzun, gunung anu palih kulon, kamu alah kantun mudun. Telami aya nu datang awewe ka eta gunung, ngaranna teh Majasiyah, lemburna deukeut Mu'alah. Enggelna ieu lalakon Rasulullah dirawatan ku Majasiyah teu kinten, bingahna taya bandingan.